Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar baca Sunda sasarengan yuk. Yuk kamari hidep parantos maca novel bahasa Sunda. Kumaha parantos rengseh macana atau seueur keneh? Sok mangga ku hidup baca alon-alon lalaunan atau dituntut macana. Pokona mah hidup kedah ngarengsehkeun hiji novel Sunda. Teras tugasna oge tangtos ku ibu diantos. Ayeuna mah urang lajengkeun kana materi salajengna nya. Urang diajar ngeunaan rakitan lantip. Rakitan lantip teh nu kumaha sih? Urang titenan tina contohnya. Urang tinggal contoh anu kahiji. Kuring keur nenjokeun nu meuleum sate. Teras aya kalimah anu kadua, ieu teh seungit nu meuleum sate. Tah, urang cobi tinggal anu kalimah atau ungkara anu kahiji heula nya. Di dieu aya kecap nu meuleum sate. Teras nu meuleum sate ieu teh mangrupa katerangan tina kecap nenjokeun. Hartina kalimah ieu teh kuring keur ningalikeun jalma nu keur meuleum sate. Mohon. Tah, urang tinggal ayeuna anu kalimah anu kadua. Ieu teh seungit nu meuleum sate. Tah ieu mah hartosna sanes ka jalmina. Jadi sanes seungit jalmi anu meuleum sate. Tapi maksudna mah seungit si satena nu dibeuleum teh. Nah, upami ditinggal kitu salaresna kalimah anu kadua teh teu logis. Leres teu? Mohon dina tulisanna mah seungit nu meuleum sate. Kedana mah seungit si jalmana kan, tapi urang tos ngartos eta teh maksudna mah sanes seungit si jalmana tapi seungit si satena. Sok sanajan dina kalimah mah henteu logis, tapi upama dina paguneman sadidinten di antawis panyatur Sunda mah hal ieu teh hal anu lumrah. Jadi upama aya nu nyarios kitu teh anu ngupingkeunana tos surti gitu. Tos ngartos maksudna mah da sanes si jalmi anu meuleum sate tadinya upami contona nu tadi. Tapi maksudna si seungit si satena. Tah anu kitu teh disebat rakitan lantip. Supados langkung ngartos urang tinggal contoh sanesnya. Si Kondi keur ngangsurkeun seuneu. Nu kadua, si Odong dititah miceun tampolong ku bapakna. Anu kahiji, urang surti. Maksudna mah si Kondi keur ngangsurkeun suluh supaya si seuneuna hurung wae. Sanes maksudna seuneuna anu ku si Kondi di angsurkeun. Teras anu kadua, si Odong dititah miceun tampolong ku bapana. Tah maksudna mah urang ge ngartos sanes si tampolongna anu kedah dipiceun teh, tapi eusi dina tampolongna. Tangtos tampolongna mah kedah dicandak deui tong dipiceun. Jadi salaresna mah supados gancang gitu nyariosna. Jadi dipilarian gancangna bae nyarita teh. Tah nu kieu nu disebat rakitan lantip. Jadi rakitan lantip eta nyarira nyaeta pakeman basa anu dihartikeun ku kabiasaan make dadasar kalantipan. Ari lantip nyarira upami tina kamus mah hartos mah teh surti. Janten upama aya nu nyarios kitu teh maksudna mah sanes kitu saujratna tapi tos ngartos kana maksudna. Kumaha? Masih kene lieur? Insyaallah ngartosnya da gampang. Tah ayeuna mangga ku ibu dipidangkeun soal-soal anu ngangge rakitan lantip. Ku hideup di eusian maksudna naon jeung bagian anu teu logisna naon. Ku ibu pasian contohnya. Misal anu tadi we seungit nu meuleum sate. Maksudna mah seungit sate anu keur dibeuleum. Anu teu logisna seungit nu meuleum sate. Kitunya kahartos sumangga ku ibu ditulis palih dieu soal-soalna
mangga ku hidup ditulis dina buku catatan. Teras di eusian. Ta minggu ayeuna urang diajar ngeunaan rakitan lantip heula we nya. Upama aya nu bade ditaroskeun, sumangga tiasa di kolom komentar. Urang tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.